Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Jadi lamun ayeuna usum sesat jeung menyesatkan, cek kuring, da kuring emanya sanes nulian, kuring justru kuring mah ngarasa tersesat. Kulantaran ngarasa tersesat, unggal poe neangan jalan keluar tinu kasesatan. Belah mana panan poe teh, belah mana cahaya teh, bising hirup kalangsu ainu ering teh ka Gusti ka Allah nu maha wening, ketup jajantungna jeung jen angen-angenna teu aya nu lian iwati illa la ilaha illallah. Nyang karup dinu jajantungna jeung jen dinu angen-angenna muter lir ibarat tawaf anu 24 jam teu pernah reureuh. Saketuk jajantung sarenghap napas sanajan panon beureum tapi hate mah tetep eling ka Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Pak Kiai nu dipihormat, para santri sadayana anu wengi ieu rada bagja kumargi naosna kapotong ku nonton Pajujun keprok sarang heureuy gogonjakan namina ge senandung, aya senandung teh lagu. Tadi sim kuring tos diimaman ti kawit magrib dugi ka isya dugi ka taraweh dipangmencetankeun ku santrina Pak Kiai. Da pamidi dieu mah ngadayeul gudangna hadis ahlina Quran katalar tadi ge anu hafal 30 juz. Nah jamul ditamul kuring mah santri kalongna Cipasung we eta we anggapna. Jadi bade nyumbang lagu we ka urang dieu. Laguna teh kenging ngalamun waktos sasi siam ti luar si kapengker, judulna teh simpena peuting. Biasana kekuatan santri teh nyaeta dihudangkeun tengah peuting. Di mandian sina teuleum di balong zaman baheula Pajujun. Ayeuna mah tos nganggo air bersih, Pak. Pesantren nagetos pesantren modern aya universitasna. Paling utami diwengina ningtrimkeun ati nyinglarkeun rasa. Tis ceuli herang mata diajarkeun katawuduan diri, apal ka dirina, apal ka Gustina. Jalmi nu apal ka diri, apal ka Gusti, pinuh ku ilmu, jembar ku pangawasa, sugih ku pangarti, leber ku wawanen, lir ibarat tangkal pare anu nyaketan taneuna. Sifat paripolah eta teh dieces jentrekeun ditauladankeun ku kersana Kiai Haji Ilyas Ruhiyat. Teu ningalikeun diri, teu nebarkeun raga. Sakali deui teu ningalikeun diri, teu nebarkeun raga. Anu sok ningalikeun diri nebalkeun raga mah jurig. Jurig rata-rata hayang ningalikeun dirina meh batur sarieun, hayang nebarkeun ragana meh batur paburisat dianggap pangwanianana. Ari kiai nu sajati apal ka dirina, apal ka Gustina, nyung si diri nu sajati nyak sararaga nu sampurna, apal ka diri soranganna, gawena ge tungkul. Saur dongeng na Kang Jujun ceramah di mamana nyarengan sim kuring kersana Abah Kiai Haji Ilyas Ruhiyat tong borok ti kiai gede budak santri ceramah dicatet elmuna keprok. Teu boga ilmu mah taratatanya. Jadi lamun ayeuna usum sesat jeung menyesatkan, cek kuring, da kuring emanya sanes nulian, kuring justru kuring mah ngarasa tersesat. Kulantaran ngarasa tersesat, unggal poe neangan jalan keluar tinu kasesatan. Belah mana panan poe teh, belah mana cahaya teh, bising hirup kalangsun perjalanan anak pan salengkah teh aya SPJ. Nah kiai mah ikhlas
ngan ketua praksi lamun balik jugjung nyebutkeun ke ikhlas bari jeung teu barang bere eta mah teu gablek cedok. Kudu ikhlas, ari ikhlas teh pantimal balik ti ditu kieu ti dieu kieu ceuk urang Sunda mah nu kitu teh repok dulang tinande nurub cupu lain pariuk mangih kekeb. Gusti ngaasmakeun diri teu ngajirim teu ngaringkang teu karampa ngan karasa nu kosong eusi peujitna hiber kalakai ku angin lain ku jangjang papato. Gusti ngaasmakeun diri yen nu karasa ku urang mapan asmana aya 88 asma nu kedahna jadi laku lampah hirup urang nu kedah nyurup dinu jajantung kedah ngajengjen dinu angen-angen kedah sumarambah dinu bayah urang makarek tepi ka asmana da kadzatna mah moal kawadahan tong boro pantar urang Kanjeng Nabi Musa alaihissalam ge pan pingsan di Gunung Tursina. Nu kosong eusi peujitna teh pan aya dua harti anu kahiji nu daek puasa cek urang Sunda mah pan kieu jalma nu nanjung teh nu kuru cileuh kentel peujit. Kuru cileuh hartina jalma anu tarasare kentel peujit hartina jalma anu taradahar. Tara sare hartina lain ukur ngurangan sare syariat tapi sare hakikat nya eta jalma nu tara sare teh jalma nu nyaring anu nyaring ai nu nyaring teh nu eling ai nu ering teh ka Gusti ka Allah nu maha wening ketup jajantungna jeung jeung angen-angenna teu aya nu lian iwati illah la ilaha illallah nyang karup dinu jajantungna jeung dinu angen-angenna muter lir ibarat tawaf anu 24 jam teu pernah reureuh saketuk jajantung sarenghap napas sanajan panon beureum tapi hate mah tetep eling ka Allah kitu ceuk Kanjeng Nabi pan sarena jalma nu boga ilmu leuwih utama tibatan ibadahna jalma nu bodoh. Hartina sarena jalma nu eling ka Gusti leuwih utama tibatan ibadahna nu teu inget ka Gusti. Nu kadua nu kosong eusi peujitna diajarkeun ti keur budak keneh nyaeta nu puasa nu tirakat timimiti puasa Senin Kemis puasa weton sareng puasa sunat sanesna ari wajib mah keun teu kudu dicaritakeun deui judulna ge wajib. Biasana jalma tukang puasa mah tara sombong tara curak carek anu teu puasa tara nyarekan biasa we jeung tara kagoda di kunu teu puasa. Biasana nu sok kagoda kunu teu puasa mah nu kakara puasana amek ningali batur teu puasa teh hayang katingali manehna puasa teh mungkin dikalikeun mungkin teu puasa sabenerna gugunungan ari gugunungan teh ti handapna remet ku tatangkalan mungkin luhur mungkin lancipan ieu teh ajaran Nahdlatul Ulama salapan bentang kukuring eta diterjemahkeun ti tahun 2008 salapan lengkah ngawangun nagri raharja. Tahun 2013 kapilih kadua periode kuring nyeun deui salapan tangga cinta Purwakarta istimewa. Ai angka salapan teh angka naon? Angka salapan ka 10 tunggal, ka 10 nama pan teu kudu diaku da geus manunggal jeung nu kagunganana. Siliwangi teh salapan apana. Nah, tidinya kulan wali teh wali songo salapan ka 10 nama tunggal pan. Anu urang Jawa mah disebutna sangkan paraning dumadi, di urang disebutna papat kalima pancer. Nah, eta. Nah, ieu nu dilakonan teh eta bakal jadi kamakmuran hirup tidinya kamakmuranana jucung kapidangdung kanu mahagung kaditu pan. Mungkin itu mah mungkin puncak naon hartina ari dihandap mah sagala aya. Rupa-rupa pan anu resep kanu penca anu resep kanu kitab anu resep kanu kadugalan anu resep kanu tirakat anu resep kanu filsafat di NU mah KBG menang jeung dimenangkeun
da engke ge bakal kapanggih ku sorangan kaditu nama Gusti mah pan ai menekung ka Gusti mah teu bisa muruhkeun tahlil bisa muruhkeun soten ari menekung mah teu bisa diwakilkeun pan salat ge teu bisa diwakilkeun da eta mah urusan menekung ka Gusti kade tahlil mah bisa muruhan ka santri bisa eta mah malah alus tahlil mah ulah sok ku sorangan tahlil nu sok sorangan teh eta teh jelema koret jelema beunghar mah tahlil teh sina ribuan sabab nembarkeun rejeki ku kalimat-kalimat Gusti nu Maha Suci